tuluy gande ku DKM. Cek DKM teh bakades abdi ge hoyong nurutan teu ngirim we cenah beas 2 liter karanda anak 2. Karek ge dikirim balik ti imah kumaha batur ngomongna. Karek ge jadi DKM geus beger. Kunaon poe ayeuna nyieun kaalusan rada hese? Kadang-kadang batur teu percaya kana nilai kaalusan urang. Kunaon zaman Nabi nyieun alus dihargaan lantaran proses keimananna bener-bener diyakin. Mata poe ayeuna mah nyieun kaalusan rada bangga mah. Dituding batur. Eta atuh dicontohan geuning kitu. Nyieun kahadean kudu dicoblos ta eta beureun. Adil. Lalakon hirup. Isra Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Make ontak tah keur Nabi Isra Mi'raj ai keur urang naon? Keur Nabi Muhammad Isra Mi'raj berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ai keur urang Isra Mi'raj teh naon? Nah aku pengajian. Ku pengajian kieu mah ngaranna seremonial. Kades ngayakeun sepakati ku MUI undang Pak Ustad ger ieu teh Isra Mi'raj hanya sebatas itu selesai. Padahal makna anu jerona Isra perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka urang ge umatna kudu Isra. Di mana Israna urang? Tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina goreng jadi alus, tina kedul jadi daek, tina pedit jadi bager, tina goreng jeung salaki jadi alus, tina goreng ka inung bapa jadi sumujud ka inung bapa. Inilah nilai Isra keur urang. Matak lamun bener ieu Isra Mi'raj, poe isuk masjid bakal pinuh, lohor bakal nyampak, asar bakal aya, magrib bakal naker, Isya ge bakal ngaweled. Lamun bener eta Isra tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek. Tapi kenyataan Isra Mi'raj unggal tahun masjid kosong keneh, bener nyaan ieu. Jeung tatangga pasea keneh, jeung dulur teu akur keneh, komo tina bapolitik geuning euy. Kedah kamari nu hiji hayang Anies Baswedan, nu hiji hayang Prabowo, nu hiji hayang Ganjar Pranowo. Wah cenah teu heuh amin geuning, tapi ka diganti ku Qabul. Cing teh ibu naha mah jeung hayang Anies Baswedan alus cenah hayang jiga Jakarta, ari cicing di Majalengka sia teh. Dari ibu nu hiji di hayang Prabowo kunaon? Karunya. Naha 3 kali aleh wae. Ternyata kuloba nu karunya Prabowo meunang, Pak. Kaloba teuing nu karunya. Cing dari ibu hayang Ganjar Pranowo kunaon alesanana? Dewasa. Cing teh dewasa eta huisan kabeh. Politik rakyat mengukurna teh nu kitu. Teu alus we. Ngan kun payakun mah milik Allah. Keun dan nu jadi mah deuk sasaha ge Indonesia mah kieu keneh. Akhirna urang mah kembali deui ka semula. Anger Pak urang mah dihargaan mah RT, RW, Kades, kadus ieu we wilayah urang. Lah jauh-jauh mah jeung kudu mikirkeun Jakarta. Jauh-jauh kudu mikirkeun presiden. Geus nyoblos beres keun we da Allah geus nangtukeun maju jeung mundurna ieu nagara. Teu mungkin dipajukeun ku urang, teu mungkin dipundurkeun ku urang. Geus aya teh Lauhil Mahfudna. Jadi entong ngalus-ngalus hiji calon. Wah, moal aya Anies Baswedan mah hade atuh. Sing teh geus panggih acan. Kan bodor. Nu hade mah Prabowo. Nah mah jeung hade perang di ditu di dieu. Sing teh milu maneh boro-boro. Jadi teu bisa ngaluskeun hiji jelema, Pak. Dina politik mah teu bisa. Setiap jelema anu dialuskeun, maka datang eueuh alusna, maka kecewa nu bakal sumpingna. Heeh nya. Tuh. Mending we urang mah ngiblat ka kadinya lah. Teu kudu ngagogoreng batur ngaluskeun urang. Kabeh oge sarua hade putra terbaik bangsa, maka ditangtukeun ku rakyat. Allah nu nangtukeun kun payakun malain urang. Allah we anger. Isra keur urang mah tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina daek kana tina kedul jadi daek, tina goreng jeung dulur jadi akur, tina sok pasea jadi tara, tina goreng jeung inung bapa jadi alus ka inung. Ta eta we Isra keur urang berjalan. Depan rumah sa urang mah bodoh atuh. Ari ibu rumah sa urang teh bodoh gitu. Rumah sanya. Rumah sa mana bukti rumah sana? Kira sok pikir, ye.
lamun Pak Kades isuk ngulem ibu wayahna cenah ibu sumping ka kantor desa yen Pak Kades deuk mere bea sakarung ewang jam sabaraha Pak Kades jam 7 uring yakin ibu geus salat subuh bakal mandi make baju alus init ka desa ceuk Kades jam 7 jam genep geus nagog di desa berarti ukur kabita hanya sebatas bea sakarung coba ditanya ku Allah Allahu Akbar Allahu Akbar cek Allah teh setengah 5 anjeun datang ke masjid ku kami akhirat dibikeun salametna kop kasalamatan keur anjeun tapi kenyataan hampura cek Allah dipentas setengah 5 dina salat subuh datang jam sabaraha cok ngaraku cek Allah teh lohor teh jam 12:05 datang urang jam sabaraha setengah 3 iyo geuning nu kaburangan wae teh cek Allah teh asar teh jam 3:04 urang datang jam sabaraha nah ari ibu mungkin berak asar jam genep cek Allah teh magrib teh jam genep geus di masjid cing kira-kira urang datang jam sabaraha isa jam 7 urang datang jam sabaraha tu geuning hengker kayakinan teh Pak eleh keneh ku Kades deuk mere biasa karung nepi ka kudu datang jam 7 jam genep geus nagog nah Allah mah deuk mere nage dunia akhirat salamet lahir batin dunia akhirat anu bakal tepung hirup ku keabadian tapi nah urang loba keneh anu mapohokeun di dinya nilai bodona urang well karasa ieu atuh urang Isra tah ibu nu goreng ka salaki bisi ieu isi garoreng patut hirupna ka salaki wayahna balik ti dieu tangkeup salaki bari manja saeutik salaki keur amekeun ka ibu lila teuing pangajian oh aya cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay oh Isra sametinya we heula Isra teh geus moal kataekan Pak kena bodoh kana nyaho berarti isuk di dieu teh aya rutinan di Majalengka teh aya pasantren di Majalengka teh aya ajengan aya ustad mulyakeun ku ibu teh ustad di dieu teh kain aya kain nu jauh di ngamulyakeun aya kanu deukeut ngalalaborakeun tong sok kitu da berkahna ilmu mulain tinu jauh tinu deukeut bener tuh Bu berkahna ilmu lain tinu jauh tinu deukeut kuring orang Cimaung teh kudu dimulyakeun dah hakikat anu kudu dimulyakeun mah ibu ka ustad nu deukeut ayo mah ka ustad nu deukeut teh ngaledek tah cinta ibu ustadna ustad kukut we buat dianggap anak eme ustad kadua nu sok dihina ku ibu hancip sok diledek geuning hancip sok PBB pasukan baris tu dua eta cek ibu aduh itu tentara Dorakati Inung ngaraku geus tong sok ngaledek batur tah hakikat mah kuring mah datang ka ditu hiji diulem kadua diongkosan coba ustaz setempat Pak deh keren nu maot ditahlilan nu gering didoakeun anu pasea didameikeun ku saha tah ku ustaz nu deukeut matak al mukarrom gelar al mukarrom lain keur kuring ustaz nu jauh tah ustaz nu deukeut iya atuh sok Isra berjalan tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina goreng jeung dulur jadi akur matak lamun bener ieu Isra Mi'raj wayahna inget-inget bisi ibu ngahoak tatangga ngabenci tatangga nyiniran tatangga bubar teh dieu geura penta hampura ka tatangga bisi isuk maot urang teh ari geus dibubarkeun mah dosa urang ku tatangga jalan ke desa Sapuan Balumbang Timur eueuh geuneuk eueuh maleukmeuk maka Allah mukakeun alam nirwana anu pinuh ku kasalametan naha manusia di alam dunia mikarido kana hirup muka nu jadi inung Mi'raj Mi'raj teh naik deuk naon atuh nabi make jeung di mi'rajkeun deuk nembongkeun dosa Muhammad gerak tempo ka belah kenca jeung bekatuhu maka kenca simbol kagorengan jijing ieu rada berat kenca simbol kagorengan tuh toong Muhammad aya nu neutekan letah sorangan ngeguntingan bibir sorangan saha eta Jibril cek malaikat Jibril teh Muhammad eta teh umat anjeun saha anu di dunia na capetang baris miwarang nitah kabatur hade tapi sorangan teu migawe nitah kabatur alus tapi sorangan ge can alus-alus nitah kabatur bener tapi dirina ge can bener-bener kira-kira saha ibu
Astagfirullahaladzim, Ustad. Aing mah datang ka dieu tuding ieu. Ngaguntingan letah sorangan neutekan bibir sorangan. Saha eta Jibril, umat anjeun Muhammad nu waktu di alam duniana capetang baris miwarang. Nitah kabatur hade tapi dirina ge teu migawe hade. Nitah alus tapi dirina ge can alus-alus. Nitah bener tapi dirina ge teu bener-bener. Saha, Pak? Waduh, anger euy, Ustad cenah euy.